Leungeunna ngagedor-gedor panto kamar indungna satakerna tangka karasa peureuss. Kulutrak panto muka Doni bunga kacida aya geusan pamuntangan. Ana bre nu kaluar teh deui ucing hideung jeung si Nyai lain indungna. Ingkah sia setan, ingkah sia. Subscribe na, oke tong hilap, like, share, komen, sendarangan dulu. Sok sia rek lumpat ka mana Doni? Cek si Nyai budak leutik kira umur 10 tahunan, panona bolotot, bibirna jeding. Tina sungutna ngebulaeh getih. Doni ngayak-yak di pongpok lomari, teu bisa meta. Sawak-awak asa pasiksak balas lulumpatan ka ditu ka dieu diuudag ku si Nyai jeung ucing hideung. Halus Nyi, sok tong sieun aya eyang. Tetela ucing teh bisa ngomong. Nya ucing hideung. Doni geus teu wasa nenjo eta ucing anu awakna bayuh-yuh. Tuda kajaba buluna kelir hideung lestreng jeung jabrig teh matana bangun hurung burahay. Ceulina siga daun bako nu teu eureun-eureun ulang-ulangan. Tina sungutna nu huntuna rengeteng sarua jeung si Nyai aya budah getih. Doni hayang kabur ti jero imah keur ngajauhan si Nyai jeung ucing hideung. Tapi basa maksakeun muka panto, tetela ngonci. Bretek ka dapur, sugan panto dapur mah bisa dibuka. Sarua pageuh. Tulung, tulung. Antukna Doni ngajorowok minta tulung. Eueuh nu malire saurang-urang acan. Aya ketang nu datang teh nyaeta ucing hideung jeung si Nyai. Ngajarega hareupeun Doni siga rek ngarekeb. Ucing hideung ngagak-gak. Ditema ku si Nyai, Doni beuki ngadegdeg, kesang badag, kesang lembut, juuh na awakna. Bretek lumpat, merupangkeun indungna. Mih, tulungan Doni. Leungeunna ngagedor-gedor panto kamar indungna satakerna tangka karasa peureuss. Kulutrak panto muka, Doni bunga kacida aya geusan pamuntangan. Ana bre nu kaluar teh deui ucing hideung jeung si Nyai lain indungna. Ucing hideung nembong-nembong letahna memanjangan. Si Nyai ge kitu ngadon ngelelan. Ingkah sia setan, ingkah sia. Doni ngagorowok. Batan ingkah mah dua makhluk pikasieun teh kalah jaroget tong hayang mupuas Doni. Puguh bae Doni beuki tagiwur, bingung kudu kumaha ngayonanana. Nu banget teu ngarti naha indungna bet jongjon sare, sakilang panto digedor-gedor tarik naker. Jeung naha ucing jeung si Nyai geus nyampak di jero kamar kolotna nu ukur indungna nu keur tibras sare. Bapana teuing ka mana? Keur barang gawe di kamarna meureun. Doni gancang muru kamar gawe bapakna di hareup rek menta tulung. Habek Doni ngegedor-gedor kamar gawe bapakna. Pih, tulungan Doni, tulungan, udag-udag setan pih. Kulutrak panto muka, hol bapana gebeg. Doni melotot mata si meuteun basa mireungeuh bapana. Teu rek kitu kumaha. Bapana ngengelek si Nyai nu keur ceurik bangun ka nyerian.
Demi ucing hideung nyengclek na punduk bapakna. Aya naon Don? Berasare ka ditu. Pi, tulungan Doni pi. Tulungan kunaon? Diudag setan pi. Setan? Mana setan? Eta nu ku papi di ais jeung nu di punggu. Cakakak ucing hideung seuri ngeunah. Si Nyai mairan seuri. Lain setan ieu mah, si Kasep jeung si Gelis. Tu kudu sieun. Tuh, pan bager ka papih ge. Doni banget ngarti nenjok ayaan gitu. Man berebet bae lumpat bari ngajeblokeun panto kamar bapakna. Neangan tempat musuni. Rada regreg meusan sabab si ucing hideung jeung si Nyai aya di jero kamar bapakna. Beuteung Doni dubanak nu sial, mules lain memeusan, bretek ka jamban, cetrek lampu jamban dihurungkeun bareng jeung mukakeun panto. Anabreh goak Doni ngajerit. Di jero jamban aya tetenjoan anu matak muriding muringkak. Nya si Nyai anu cikeneh dikekelek ku bapakna geus nyampak di jero WC. Ngagantung maneh. Letahna ngelel tapi hirup keneh, matana ulang ileng. Alah yeung nyeri Cek si Nyai bari mencrong seugeut ka Doni anu ngayek-yek sawan nalawang panto jamban. Sukuna ngaleper asa nancep kana tehel. Sabar Nyi, sabar. Si ucing hideung nu keur nagog na kloset ngupahan. Setan. Doni urat keneh ngagorobok. Nah maraneh teh ngaganggu ka aing ha? Pokna deui. Da sia ge ngaganggu aing. Ceuk si ucing bari ngajurung kunung. Awakna ngagedean jadi sagede anjing. Bleg bae macan. Atuh puguh be Doni beuki ngayek-yek. Beuki katalikung libung. Sejabu buang bari negerkeun kasieun di jero jamban, ari heg di jero jamban nyampak dademit. Gebrug panto WC dijablogkeun, pes lampu dipareuman, kadenge nu di jero jamban ting cikikik, ting cakakak. Doni ngajauhan eta tempat, bari ulang mikir kudu ka mana deui neangan panyarindungan. Ka indungna anggur jongjon sare, ka bapakna kalah nyobat jeung setan. Bretek kaloteng, poek, cetrek, sok kontak lampu diurungkeun, angger poek, pegat meureun lampuna, pikir Doni. Ngatejep muru kamar adina, laju ngagedor-gedor panto, batan muka, alah punduk Doni sur serting sariak, asa aya nu noelan, kana ceuli jeung pundukna, lur karasa nyecep badis es. Kilek malik, bareng jeung eta lampu dubadak ngempay, jedut, di jantung Doni asa didudut gegep, horeng di tukang ngeunana, geus ting jarega ucing hideung jeung si Nyai. Sok sia, rek lompat ka mana deui Doni? Tong boro-boro ukur kuku dibekan di jero imah. Kabur ka langit ge bakal disusul. Nar teu Nyi? Yes Om. Tah, denge Doni. Naon atuh dosa kuring teh? Eta sugan. Doni inget-inget talampahan geus kalakonan. Sategah pola manehna museukeun ingetanana. Naon rupa nu cikeneh ka alaman jeung dua makhluk gaib. Nguatkeun karepna hayang geura bebas. Eueuh deui jalan, iwati kudu ngalawan. Nah sia teh mangkluk. Sok, hayang gelut jeung aing mah, rek diladenan. Doni masang kuda-kuda. Ngalawan Nyi. Si ucing yang serikeun. Iya Om, kawas rek nguntup wae. Asa diunghak, Doni rikat ngalayangkeun sukuna ka si ucing jeung ka si Nyai. Nyata-nyata film kungfu. Orokaya si Nyai rancingeus, rikat ngewak suku Doni, tangkang ngagegep. Geus kitu, celtrok, sirah Doni dikokos ku ucing hideung. Adaw, tulung. Doni ngagoak, teu inget di bumi alam.
Don, Doni, kunaon? Bu Hajah Ati indung Doni norojo. Ngimpi naon deui? Cenah bari neuteup Doni nurungah ringeuh keneh bangun keur ngumpulkeun pangajian satu tas ngalalana ka alam impian nu pikasieun. Pak, Mi, anter Doni ka kantor polisi. Kantor polisi? Bu Ati luas. Ari kitu aya naon? Ditema ku Pak Dirman. Pokona anter ayeuna keneh. Doni teu ngajentrekeun boga urusan naon jeung polisi. Tapi keukeuh minta dianter ke kantor polisi. Nya teu majar kumaha, harita keneh indung jeung bapakna nganter Doni ka kantor polisi nu pangdeuketna. Kantor polsek. Sadatang-datang teh Doni anggur nyegruk ceurik matak hemeng nu mireungeuh. Aya naon ieu teh, Pak? Polisi narima Doni nalek. Pak Dirman teu bisa ngajawab. Kalakah neuteub seukeut ka Doni kebek ku pananya. Pak polisi, cek Doni nu araya keneh neuteub seukeut ka Doni. Enggal borogol abdi, Pak. Rumaos abdi lepat. Abdi nu nyebabkeun siswa SD tiwas teh. Abdi palaku tabrak lari. Cek Doni bari nyodorkeun koran tur nuduhkeun berita HL halaman 1 nu judulna siswa SD tiwas korban tabrak lari. Di handapeunana aya subjudul kucing hitam ikut jadi korban. Kumpuyuk Bu Hajah Ati kapiuhan nya kitu deui Pak Dirman ge banget leuwas. Doni inget deui basa 5 poe ka tukang manehna balik di kampus ngajalankeun mobil bari malaweung. Dihareup katangen aya ucing meuntas. Percaya kana tahayul yen lamun nabrak kucing bakal cilaka, setir dibanting ka sisi nyingkahan ucing. Orok aya di sisi jalan aya budak awewe sarua rek meuntas. Temahna nya budak awewe nya ucing, duanana katabrak nepi ka hanteuna. Sieun pada ngagebugan, Doni kabur. Pemirsa, rek pinamung sakitu anu kapihatur, kirang langkung nasib kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.